Kang hidup Nyai Madrim hadir. Apa tingkah menit sangki gagah perkasan Kang dedeh teuing Nyai tuh cek akang ogena akang mah cek akang oge moal eleh ku sasaha ge tapi no nama kaula nu naon kulat kelet bogoh ka dieu pisan kepet sia we lain urang Pak Arto adi aya nu ngeletan semua payu-payu boga adi di dalam leuwih ti si Obing moal payu-payu boga adi kitu mah digalakan gitu batur teh aya nu kiceun kumaha rupina dina waktos ieu parantos diumumkeun yen anu ngengengkeun sae marate salira waduh nah make kumaha panginten parantos jodoh salira pun lanceuk Dewi Kunti Nalibrata teh tapi kumaha anjeun kaula kanyen ke bilih teu uninga Kangjeng Rama Kunti Boja teh kagungan putrana teh opat anu pangageungna Kakang Soda atanapi disebat Basudewa kadua Kunti Nalibrata pun lanceuk katilu kaula Arya Prabu kaopat Ugrasena anu neme nyanak Kakang Soda tah kitu rupina sampurasun kaula nu aduh itu patandang rupina da parantos janji upami kengeng ku saha sae bae oge upami teu acan kagehan mah rupina saha itu patandang saurang deui silakan ieu Nyai pindah Nyai kaula nu ngalih ka nya saha teh oh numutkeun catetan maka kasihna teh Raden Pandu ti astina mangaling ampun ayo makan jangan lebih-lebih Sini
ngademan ewo pakulingan terana ewo pakulingan terana pakulingan terana kakasih teh pandu kaula nun ieu teh pamilon ieu teh teu pino dama kaula nun percis keuyeub kitu keuyeub apu lempang ngalegedai ngomong andalemi ini tadi nungan aing dihina ya dan panasna mah abdi urang palengpeng wabinya abdi nu ngaheap nu ieu nya eukeur mah kitu katurug-turug datang ka dieu kapiheulaan nya kumaha maksud ya rupina kaula sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang bade ngawilujengkeun ka saderek Arasoma ti Mandaraka kitu lajeng wilujeng hasil Arasoma non kalayan kaula bade wangsul rupina da puguh sanes jodoh panginten mugia dina lebeting rumah tangga saderek Arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar pantes saya ngobrol panjang lebar sote maneh mah ada aya nu dianjing caikeun tah adik kaula si Madrim aduh ampun nunungan beger teh atuh manehna mah deh keting kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan kurang pemasukan bejakeun ku aing teh jadi we duit teh di dieu